Tepang deui dina wanci antara benci jeung seri. Yeuh kami nulai artis televisi DRS Suraung. Dena Dewa Erna Ramsurai Esna Samusis ditambahan ku Suraung. Ayu gagak babarengan oke hutangna nonton jeung subrek di Suraung Channel. Gimana nontonnya teh? Dina YouTube atuh, kumaha nulisna? Soeng raoeng, like, komen, jeung centang babatok loncengna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Dan pertumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak. Irak sukan kabaya ambihan cahayana dosan sederhana ojang priana angkat gagam telang bangun daya karindra kanggo sinjang di lambang ojang priana. Kunaon tah eureun? Hah? Lagu geus ngareuneuhan eta eureun. Naon sih ngareuneuhan? Maksudna laguna ngareuneuhan. Ngareuneuhan ya ngareuneuhan. Kurang make dieureunkeun. Atuh laguna sing nempos anu maju. Surup jeung pakaian akang laguna kudu lagu Sunda. Lain disurup-surup kitu pendewek yang berenang laki. Adina diraksukan kabaya nambihan cahayana. Bener pas nambihan cahayana mah. Ngadina ieu mojang priang naik mojang dewek teh. Sarua akang oge mojang. Mojang naon sih teh? Monyet jangkung. Tok ada jangkung gini loh, jangkung sih dia. Buat saukuran jangkung monyet bahaya sih ada. Akang monyet jangkung. Alek monyet. Hah? Alek monyet. Oh, bukan jangkung ini dia. Alek, Nono, Aa Jendi. Lain eta mah lain monyet. Bisi we, tempat mulai dibuat jangkung-jangkung gede mah. Akang unggul. Ledek dewe kadang-kadang sih dia. Dibuat jangkung-jangkung. Kakang unggul, mojang teh. Heeh, sih gandeng buka heula acara. Duh, hadieu son sahaya we. Oh, atuh. Kan hampura we sorakeun kieu beak 15 panggung bulan puasa. Naon atuh? Ngadon naon unggul 15 panggung. Hah? Ngadon naon? Ngepel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aingnya. Bulan Rajab nuang opak. Cakep. Dijawab teu kompak. Hey, Balikan deui ya.
sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bulan Rajab nuang kesemok Cakep. nggak jawabnya setengah ambok. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sampurasun sampuna raga insun kalayan nyebat asma Allah anu maula asmika asika urang sadaya. Shalawat senang salam mugia tetap dicurahkeun ka junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para keluargana, para sahabatna malah mandar dugi ka urang umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayuneun reng-rengan panitia buka bersama dengan company. Kapayuneun ketua company aya di dieu. Ya. Iya. Aya di Pengker alhamdulillah. Mana kedua nanti? Dia di Jepang. Oh nya. Santi. Tuh, company teh singkatan, singkat di mana singaho. Naon company teh singkatan? Oh, singkatan pada SD. Sekolah dasar, Benar. SMP, sekolah menengah pertama. Hari company Oh, singkatan. Singkatan naon? singkatan naon? Oh, company teh singkatan model eta TK Taman Kanak-kanak, Benar. AMS Angkatan Muda Siliwangi, Hari company singkatan. Naon yang sini ku cacing? Cade, kasar. maju sia. Yang kasar atuh teh. Naon? Kerjuma puasa jadi mulutnya kudu dijaga. Ya, aing kasar ke lain ka penonton lain ka batur aing. Kasaha Asia. punya Hari company teh lain musuh nasi pitung. Hah? Oh, berdompet. lain. Hah? Musuh nasi pitung mah lain di company. Lain. Aing nyaho musuh nasi pitung. Naon? Bob muslim. Sini kompetisi singkatan. Singkatan ayo. Ada hiji komunitas. Singkatan di tadi. Singkatan naon satu company teh? Oh, boleh SD sekolah dasar. Saya anu ngarannakeun kieu kitu S4 sadaya aing. Ah, siwa geus lain deui. Kakak esopan. Kakak esopan. Company heula naon eta? Singkatan. Heuh singkatan. Singkatan naon? Model UKUD Koperasi Unit Desa. TNI Tentara Nasional Indonesia. Model lotek. Leho di tekuan. Lah siapa? Geuleuh siapa ada keberadaan sedayana. Itu mana gitu wae buka bersama. Singkatan naon? Eceuy singkatan naon? Naon si teh Ecey? Si Eceuy pan. Hah? Kali beungeut teh Eceuy. Lain si Ecey. Hei, si men. Sok, ngobrolkeun. Naon si Nah, jadi Si men beureuh ge. Himen. pakai dewek sih nono. Men, ieu. Himen. Ayo simen. Pahlawan mah. Komunitas suatu komunitas Komunitas singkatan naon? di mana di dalamnya adalah pelaku dan pencinta seni. Jadi company itu singkatan Singkatan. Singkatan naon? seperti SD sekolah dasar, SMA sekolah menengah atas. Caho. Singkatan naon anjing? Kalau kasar terlalu. Aing singkatan naon company tempat teh nyaho urang mah. Kayak ketua punten dupi company itu singkatan naon? Siapa? Aing teh nyaho. Ganu komoditas singkatan. Komunitas pencinta seni. Eta. Company teh dia ngawe ketua. Oh, Sikilah, anggaran sikilah. teh nyaho, ada mah. Tapi dari acara iya dia buka bersama, ya. Urang teh teu kasekeun ku company. Henteu. Sing sanorek silaturahmi ka dieu datang. Datang bener. Arek ngejalin persahabatan kekeluargaan datang. Bener. Arek di kurungan ku company atawa henteu. Tapi lamun masih kene ngarasa jeung rumasa sebagai pelaku seni wade maraneh tah. Nah. Sanajan teh di kawasan maraneh duaan. Wayahna we di mana mau datang. Urang mah nya pokona sakurkan aya ngaran seni urang masih Pada datang. kudu gitu, kudu bela urang mau bakti kana seni. Bener. Ulah materialistis kana seni teh sia. Bener. Sasi. Urang bari sambutan jeung company euy. Gela. Hah? Gila atuh teh bela Gila. Urang Kolot heula. Hah? Kolot heula. Ieu saking kubungna urang. Mana perwakilan di Suraung? Nya. Oh sing era yo. Waduh, ayo. Waduh, ayo. Kumaha? Ngariung dia teh batur mau ngeluarkeun. Ari dewek masih teu ngeluarkeun naon asa nu disimpen eta logo dina kompani aduh jadi era. Eta. Isin
bingung. Udah ku tanggung jawab manis. Tanggung jawab eta kudu eta era. Eta logo Suraung dipangpangkeun di company era situ. Baik akan nu era mah, tapi da urang butuh sangu. Udah pas kata ge buka bersama ayeuna. Tenang atuh. Batang mah cukup ku era. Eh, Kudu diisian. heeh. Mantak dewek bisa ka dieu oge beurang aya alpukahna ketua. Oh, kitu baregreg. Jeung kaena bener. Ngambuneun Kang Cepot cenah. Udah mung syukur nasi bungkus cenah gitu. Oh, teu naon. Oh, bungkus di dia 3, bawa tai mah 5. Kurang jual di tengah. Ya, Jual nu 5 ya. tapi itu hari otaknya es Wah, opat. sekuat ya sambutan yang company Ya, ieu. iya, es opat lain, es opat itu Otak es opat sih. Otak es opat ulah anu bagawai ku naon. Ieu masalah. Punten ya. Naon? Anu legalitasnya jelas mengenai pendidikan di Indonesia khususnya. Mung S3. Mung tilu. Ah, bala. Kelasnya profesor. Saya S4 saya. Profesor. Ya, profesor dokter. S3 Ya. tilu. Ayo akang di mana S4? Dewek lulusan es opat bareng jeung Bob. Tuh, nya kata mah akang teh apa Bob teh saha? Hah? Teh apa? Di Beja. naon? Si Bob mah SMP wae gitu lulus. S4 segala rupa Es opat barengan si Bob. Wah, esok kan tilu S mah. Ah, barelet we eta mah. Jelmana. S mah kan tilu, S4. SD. Ya, aing geus kerep pasti kadinya eta teh. Da masalah teh mineng diomongkeun. Tapi SK2. SMP. Tuh. Geus pasti SK3 SMA aing betul. Sia, SK3. SMA. Tuh, bener teh cek aing ge. Ini penasaran ieu S4. Maunya SMA mah teh S3 atuh. Iya S4 teh ieu penasaran. Sanawiyah. Lain sanawiyah. TS. S4. S4 na S4. SHG. SKJ, SD. SK2, SMP. Katilu, SMA. Opat, Surawu. wah, ayo kebek gue eta. Wah, aing mau ke Saudi Arabia aing mau. Halus. Biar sama Saudi Arabia. Oh. Aya lagu yang akan di Suraung. Naon? Suwaru. Awah, pengiring awah. Suwaru. Ya, ini sebenarnya mah hayang kabeh. Hayang kabeh diringkit ka dia pemusik mah. Ngan cek ketua Kang Cepot teh hungkul. Udah dewek hungkul mah cek sampai sorangan beneran ya. Ayo henteu bro. Heh, Urang mah ningali ketua, lain ningali ieu. Ningali kana dia mah. ento. Tadi cek ketua. Iya, ketua tinggali logo. Kang Cepot seberapa urang? Tiluan abdi mah. Ah, entengnya tiluan mah cenah. Cek sate. Cek ketua. DP bikin kabeh cenah gitu. Nah, wayah lamun geus kade kitu maneh kudu sambutan jangan Masuk. Urang geus sambutan ketua tadi. izin dari sambutannya ngabagjakeun jangan paling mana sih? Kalau berlaku sih di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nang Pemi. Ulah kagoda atuh. Fokus. Sambutan. Lamun ditanya abang di panggung sisa. Atuh saya lamun kabeh wau maneh kabeh boleh ditanyaan. Hak ngobrol eta fokus heula. So fokus. Tang Yoki. Tuh nya siapa? Sahanapeun. Oh, udah gitu sedih eta teh MCK tercemar terkenal. MCK MC, saya lain MCK. MC sedih. MC. Jendi gagabah siapa? Di ditu. Sahanapeun kabeh. Ngomong sahanap sana. Kayo kita MC terkenal. Paduli. Ulah gitu. Sahanapeun. Kita nyebut ka Jenny sahanapeun ke sekolah teh Jenny. Jenny. Hah, cek sa. Sahanapeun. Aduh, siapa gantung? Paham dia di hari poke. Celaka badan. Sahanapeun Pak Heru aya. Pak Heru aya. Sahanapeun. Kolot eta teh Happy. Pak Heru teh. Jadi Pak Heru. Sahanapeun teh. Aduh, siapa Sahanapeun euy deh. Ayo urang di mana ieu? Na panggung. Panggung berarti di luhur. Ayo Jenny di mana? Ganap. Barang Pak Heru itu teh kabeh sahanapeun urang sabab urang keur aya di luhur. Oh, si ganda aing. Salamat aing punten teh janten Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun diborong kitu siapa? Sia teh nyaho akhlak. Lain masalah akhlak. Ngajawab salam teh wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita kusorangan Tak kusorangan sih teh. Maneh nu ngucapkeun itu anu ngajawab. Ilaharna juga gitu. Itu tengah jawab kabeh. ngajawab kita tingali. Oh ya gitu bibir na oyang tinggal jawab teh. Jadi urang tong ngajawab. Ulah hawak teuing atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Nah, guys ya teh mana make eta. Apa di mah? buka di mah juga. Bener Saya coba di. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lagi kan ngeusan sih teh. Ngerakeun sia teh inti loba MC itu. Aya Kang Rupi, aya Kang Yoki loba MC. Oh maksud lu Hai. Maranehna lamun MC na wedding sok itu pan mimiten muka di mah teh ku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum Salah. Coba. Kurang malin kadinya. Ayo Ngisi sia. Ngisi si. make asrofil. Ngisi sia. Make asrofil dengan Aduh, coba. Mohon maaf teman saya nih. Ada berat sebelah. Iya, neges ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. lain eta maksud mana ge sarua. Aduh, merah deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nah, eta bener. Nah, itu bener ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa Yunan? Oh. Sesepuh anu Gusti Abdi hormat. Ya. Aya Kang Jendi, Iya. Sida Rusim Kuring, Gusti hormat. Ya. Lajeng Yasadi, mungkin kecapanan itu Palurah ya. Ya ketua company. Ketua kompeni anu Gusti Kuring hormat. Sekretarisnya ya. Sekretaris kompeni anu Gusti Kuring hormat. Bendahara Gusti Kuring. Berapa gaji tanya? Urang ge baheula pemain band tah jeung si Dekok. Biji, Dengan grup lagi. Mah ya dengan grup urang? Hah? Tambal band. Lain siapa grup band mana mah kutub nyingset. Hah? Kutub nyingset. Naon sih teh? Tah grup si eta no. Tah si Helmi, si Dekok, tah eta grup band urang mah ieu Coba eta lagu religi. Lagu nu religi Si kabur adan. nu kumaha nu ragaji teh nu ragaji nu Di grup band teh Gandaria. Gimana sih teh grup band Gandaria. Aya setting grup band Gandaria. Bocah vokalis teh si Pasar. Pasar itu kan judulnya teh inget Pak ya. Dirah teh si Pasar nyeun lagu Sunda. Ingat mati. Bapak, company, Pak. Ya mau lah abang bawa dukieu ngadieu teh tuh. Aya company, Pak. Amis bangunna company. Baru kesieu kompeni teh kahakanan. Goblok sia mah Kasar teh budak leutik teh tadi mana? Kita tepuk tadi ya, Pak. Itu kita di pila cantik aya company halus, Pak. Aduh, ya. iya orang curiga iya jelema babarengan geus sedekok ka dieu ya. Hayang, hayang disunatan. Tuh nya. Silakan Mamang arek mah. Keboga duit. Mamang disunatan ku duit. Ya lain atuh ku peso. Bener tapi nya. Nyangka tuh bapak tuh ku bisa sunatan. Si bea kabeh sia. Bapak, naon atuh? hayang dahar, Pak. Puasa. Acan maghrib adan kedeugri. Ayo tuh ka urang neangan nu adaan yuk, Pak. Ujang mah jika onong ngalakuan teh batur puasa onong ngadun. Beri lagi sarwa botak. Ya denger di mana? Itu di gua cantik. Cenah rek nyanyi ya. Heeh, mata tong ngaganggu ilahi. Yang meluan. Heeh. Tong ngaganggu lah geus. Sok urang ada dia arek ningalikeun di sisinya. Nonton di ditu jeung teh endah yang eta, endah. Ari enak teh awewe laki. Awewe atuh. Tina ngaranna geus jelas atuh endah teh pemandangan. Luhur nama lain enak teh. Nah, hah? Podor orok. Endah eta mah indah atuh. Indah eta mah. Indah. Bedanya. Beda. Mengenai teh nu kitu. Ulang ngomong ke cadu keur kieu teh nek daang atuh. Endah. Bisa pakai tai. Balaguk budak teh. Balaguk na ujang mah karak naon enak mah nu kitu ujang. Indah. Ujung kitu nih ujang dicabak bujur basa hon. Jorok. Aduh, abunden jirakan, abunden ya. Bapak tuh abudan, Pak. Bapak kali ini, Pak. Jangan Bapak. Yang enak
tahu bah. Yang yakin, yang indah. Yang indah cuma anggur yang indah. Bodoh. Lagu sama. bangun ngeunang Betul. sok religi pas umum naon judulna teh judul naon Ingat matinya. Ingat mati. oh Mana ya lagu dek itu. ingat ae Untuk kudu kitu orang profesional, Cang. Oh. Sareng Kang Sandi mah tos dia tuh. Ieu masuk kagak lucuankeun. Saya teh kan bener. 11 menit deui ada Biasanya kan suaranya kudu di skrup kan lah. Itu orang mah geus pasok. Coba. Set. Tuh. Andai ku tahu Di pinggir geus kana caduk di wae lain tai tahu maksudnya. Ieu teh lagu religi sebenarnya. aduh ya Pak ada buka deh Lagu religi. astagfirullahaladzim Tunggu pakai bagi buka. Bulu 11 menit deh pas dakwah ya ada pukul tuh sih 7 menit Andai ku tahu wih kapan tiba ajalku, wah apa ku akan memohon Tuhan jangan kau cabut nyawaku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, Naon dulu. ku akan memohon Tuhan jangan kau cabut nyawaku. Aku takut kepada beta tak tertinggal. Ayo geus keretek geus ya. Gaya euy semua beak sarangan. Emang gitu. Jauh. Pantes mana geus nyanyi Contohan. Emang gitu loh gua. Urang teh gege pemain band baheula teh. Aya kita si Peri oge kahuan urang. Jeung si Helmi mana jauh si Helmi? Hah? Aing jauh sekira si Helmi teh tah. Gede awakna. Jadi kieu baheula mah. Saya mau hulak ya. Kalau ulah gitu lah. besok dulu contohan Hah? Tuh kudu lah, geus lah. Hah? Tuh kudu lah. Anak band, bener. Anak band. Tuh Kudu coba yang buka tah. Anak band obat bukna panjang sih mah tah. Itu tika bujur mana eta lamun obeng langsung ku buuknya. Urang mah tara make naon. Oh gitu. Lamun dina agama ku tayamum. Oh tayamu. Sertu. Tak urang mah tiap obeng mah kieu. Coba eta Nya. bener. Sabab Oh iya anak band. jadi orang sebiasakeun di mana eueuh cai urang obeng teh. Pakai eta. Iya. Tuh nya tinggal di rambut lain. Wis, aduh keren euy. Nenek Ngajarwati. Tidak obeng teh urang ada ai. Set langsung. Album godok nya euy. Ai gua. Biar udah asli lah itu asli. Suka ada pakai wig. Andai ku tahu Iya benar. kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan jangan kau cabut umurku. Aku takut kepada beta sepanjang kok bosan hanya memberi. sini lagu budak sini Mana mah juga nu saya nyanyi empurung bentak. Ya. Angger we salah siapa. yang da kedeuti urang teh buka puasa jeung meureun company teh ieu arek ngitun doa Oh nya. ngitun doa ka almarhum jeung almarhumah Da eta penting. ngan memehna kade ya urang di company selaku jalma intina malah manusia Nya. heudah hirup teh beureunan sebagai makhluk sosial Nya betul. ngan aya nama jelema teh aya leuwihna jadi makhluk medsos Oh, pakai media. makhluk media sosial Oh. jadi orang makhluk sosial kudu hade jeung sasama Bener. ya kudu istilahna kade euy dina company ulah bersatu Iya salah Deh, gitu. Nyesatkeun. nah Di organisasi mah wajib bersatu teh mah. bahaya Tanggung jawab eta kan. lamun organisasi bersatu hancur Iya, Ulah salah. kitu. Iya teu neuleuman organisasi urang tuh organisasi ongkoh, Mang. kade ulah bersatu bahaya Kudu bersatu. Kudu bersatu seteh. kacau Kunaon alasanna mah ulah bersatu? lamun komunitas bersatu kacau coba bayangkeun nya Hayang ngehok ka lamun ketua berkekulon satu bersatu kawetan bersatu ka kidul bersatu ka kaler
Lain bersatu init-initan kayak itu kan dia teh. Tah, tapi kudu bersama ngahiji. Maksudnya eta lain bersatu. Oh, tidak ulah. Benar. Ulah kayak ulah. Iya ongkos salah tapi bener. Ulah pajiin-jiin. Beda semua Kahirupan. Iya, hirup tak aya tilu. Go, tilu hiji. Aya hirup cicing. Tuh. Aya hirup nyaring. Nyaring. Aya hirup eling. Eling. Cicing nyaring eling. Naon? Ayo cek. Waalaikumsalam. Ongkos Ongkos ya. Jago di situ ya. Ya, ongkos ya. Amin. Aya, pakai kalau adanya. Sadaqallahu adzim. Pohoy. Waduh diwakilan guys. hirup cicing. Hirup cicing kos tangkal. Cicing tapi hirup. Keanginkan gelebar. Oh, aplek. ajung gitu nya. Oh, kade orang hirup teh. Benar. Kedua hirup nyaring. Nyaring udang. Nyaring udang. Sarua jeung domba, tinggali domba sato. Nya. Nyaring nya udang, tah hirup nyaring udang. Tah urang tinggal di mana milih arek hirup cicing atau hirup nyaring? Nu katilu hirup eling. Eta euy. Sing eling urang teh kana Purwadaksi. Tah eta bener. Ari Purwa. Purwa wiwitan daksi wakasa. Asal ti mana jeung bakal ka mana. Gade urang teh hirup teh sosialisasi, hirup sosial, manusia sosial. Bener. Kudu mere mawe jeung sasama, Nah, gitu. kebersamaan ulah gara-gara dapur kuat jadi parcekadan teu nanya Eta bener. gara-gara job direbut batur. Wah, acau. Tah wana dewek. Geus ngadepean MC kasih cepot. Deur dihakan ku sia MC. Abong kene, hoyong itu cenah MC-na artis adun. Anjing, aing eleh ku si adun. Tapi akang ikhlas. Ikhlas ADP geus asup ka dewek. Kumaha cenah leuwihna pasikeun kan itu 200 perak. Da aing mah kena DP enggak 400. Nah kena sih iya, Udah nggak mau- DP gawe. Cuma 25% namanya. Tah eta hirup eling. Nah bener. Eling. Lamun hirup cicing kok satangkala. Tapi rasanya bingung eling Ya. licik. Sabab saking ku eling aing bisa ngalicikan maneh. Teh kitu. Halus. Tak kudu kitu. Tah iya ge aya cek guru teh ieu. Oh. Ieu mah amanat ti guru ieu mah. Ieu mah Iya. biasa dianggota ku kompani sadaya Iya. di anggota kompani sadaya. Mana ini kan dia sekedar. Cek guru abi amal Iya. tilu surat keur ngantisipasi hirup keur zaman susah jika kieu. Lo amakeun Loh, kumaha? surat. Tilu surat. Surat non wae. Kan aya nanti keur wabah Covid, hirup sagala hese, jok komo tara aya keur kieu mah nya. Cukup amalkeun ku tilu surat, Kang. Surat tahun hiji. Hah? Gaji surat tahun. Surat tanah. Serius? Kedua surat imah. Nu katilu surat BPKB kendaraan. Ah, siapa? Iya. Ulah sok ngaheureukeun. Gak ada kena temenan seteh. Bulan puasa teh bulan rahmat, Hong, bulan berkah. eta surat tahu Kang? Amin teh nyadoskeun surat Al-Qur'an. Oh iya surat. Ieu teh bulan penuh ampunan. Tuh. Ampun, terbuka kerbuka. Ampun, Allah keur lebaran. Ampun, DP nu asup. Tah bulan puasa teh bulan ampunan. Jadi sing sabar aya namanya. Komo ieu kopi tah sing srengse lah. Ya. Geus lebaran mandar deui. Ya. Mudah-mudahan ieu kompeni sarengan sing pageuh runtut raut sawilan. Amin. Rahayu bagja salawasna. Amin. Upami aya dina hate nyiwit daripada disimpen dina hate mending balakakeun blak-blakan. Bebaskeun urang jeung sesama. Ya. Komo urang arek ayeuna mayunan sasi lebaran, sasi Oh, Syawal, iya. urang sia dibebaskeun. Sini bebas. Hapunten kasuhun mau pilih anggoning sim kuring. Kubelandang di alam dunia ieu paadek kebarengan jeung kompeni seueur kahilapan seueur kasalpatan Beres. mugi ageng ngahampurna sareng ageng ngamaklum. Atuh pilih aya di parwargi sadaya tapi insyaallah moal sim kuring bebas sabebas-bebasna. Alhamdulillah. Allah amin. Bodasna caangna bulan purnama leuwih bodas caangna hate sim kuring putih bersih. Beres. Ya. Urang di dieu doa kana parantos ngantunkeun dulu-dulu urang. Di antawisna ieu teh dulu urang tos ngantunkeun teh aya Cep Ihsan Siregar, Cek Ihsan Siregar. lajeng di Teh Mila penyanyi Ya. atuh senior urang pemain organ teh Kang Dadan. Aya di Kang Asep Sukma. Terus di aya Ricky Supandi. Terus di Peri Depok. Acan Oh, aya
Ya kene. Eta memang lagi geus Banyak- saut ti baheula. si panjang umur. Aya mah giringna. Sepanjang umur dah, ya jarang kepanggih saya mah. Aya kene beri Mas. Oh jangan suhun anjing wani aing amo kene geus teu jeung surau sia tingali sia awas tingali hayang hiburan Wani awas di luar mah, amo kene aing mah geus manajemen pila cantik euy lagi dah Tapi aya banyak curang ge geus ngaturkeun persana Aris Otong eta. Aris otongnya di Kru Surawung sekali deui urang di dieu doa Ihsan Siregar Mila Kang Dadan Asep Sukma Riki Supandi Kang Aris Otong mugia ku Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun tempat anu mulia. Bismillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia almarhumah kolot-kolot urang geus ngatunkeun dulur-dulur urang geus ngatunkeun masing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala aya dina kanyaah Allah Subhanahu wa taala dina tempat anu ngeunah atuh dina kuburna sing dipabarian kacaangan ku Allah Subhanahu wa taala. Paruwargi sadaya waktos buka kantun sabaraha menit deui kirang langkung 3 menit deui mangga anu siap-siap kamu buka bersama panginten mudah-mudahan ibadah saum urang masih ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge ibadah-ibadah nu sanesna masing aya penampian Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulanana aja ada lain tausiah imanya. Kultum kukulutus 7 menit. Dan mudah-mudahan kukulutus ieu sing jadi ajakan